dengekeun ye keur budak ngora anu ngarasa paling pantes paling keren ulah sok usil ari kakolot teh maka jeung nyebutkeun geus emak-emak resep nyeun video resep lipsing daripada aing geus emak-emak jadi emak-emak gibah emak-emak ngomongkeun batur nya mending keneh nyeun video jeung hiburan ari jadi budak ulah sok usilan ulah sok ngarasa paling pantes nyeun video nyeun lipsing joget-joget ye maneh teh nyaho hirupna jadi emak-emak teh ribeuh stres jeung capek nya wajar atuh nyeun hiburan dina video daripada nyeun pi omongeun pi gibaheun pan pi dosaeun dengekeun besti ari hirup ulah era jadi jelema teu boga da Allah mah can pernah ngomong ye bahwa surga keur orang kaya bener teu paledageun deuk teu hurung kumaha beungeut aing tara ulin jeung batur tara ruyang riung jeung batur komo deui gaul jeung batur tapi teu luput tina goreng sangkaan jeung omongan batur ku urang ge maneh teh geus dibejaan besti kasalaki mah kudu loba nungtut kasalaki mah kudu loba menta paduli teuing manehna gablegeun jeung henteu jeung gawe jeung henteuna ye ameh nyahueun gablek pamajikan hiji ge geus lieur komo lamun loba bener teu paledageun dengekeun marpuah ku aing sia dibejaan heueuh cek aing oge lamun nginum teh pucuk ulah jeung hileud-hileudna jadi sia mah rarate kasalaki batur paledageun tak ku sia dengekeun ari sia besti sia anu ngewa ka aing anu sedil ka aing anu geuleuh ka aing ku aing sia didaroakeun cing garede milik cing loba duit ulah loba bohong komo loba hutang mah goblok loba sia di dunia mah paledageun tapi sia dengekeun besti ka para suami nu aya di saalam sobri ieu nya dangukeun ye omat ye ka pamajikan mah ulah sok ngabanding-bandingkeun jeung awewe lain jeung pamajikan lain ye pedah batur mah marantuan digawe marantuan ngala duit ye buah hatena mah manehna teh capek ieu mantuan ngan duit teh ieu di mana aya awewe nu hayang digawekeun di mana-mana ge awewe mah dina rumah tangga mah hayang diratukeun lain dibabukeun maneh kudu inget ieu pan awewe teh tulang rusuk lain tulang punggung bener teu paledageun tak ku sia dekeun besti hirup mah ulah dibawa rudet ulah dibawa ribet komo nepikeun kariet ieu sakirana salaki teu bisa ngarobah adatna resep ka awewe beuki ka awewe ganti deui salakina sia teh lain kalah dicengcerikan piraku sia teh kitu wae ge teu bisa hirup mah ulah dibawa rudet besti pasrahkeun we kanu diluhurkeun we nu dihandap mah cukup meresapi we jeung menikmati sanes kitu besti unur dina batu nyeun kopeah tina batek yeuh orang Sunda mah moal mundur kajeun maju moal keok samemeh dipacok kabeh jelema bisa nganilai jelema layakna juri tapi teu sakabeh jelema barisa introspeksi diri paledageun gaya elit ekonomi sulit hutang pabolit sadaya elit sia mah cek saha jadi ibu rumah tangga itu sulit ye jadi ibu rumah tangga itu gampang amek-amekan gampang lieur komo teu gablek duit mah gampang stres bener teu kanggo nu garableg sametan kanu anu boga hutang ulah sok loba bersilat lidah sok-sok gera bayar pamali lain isuk sore mampu turutan teu mampu jadi penonton we atuh moal matak mundur sanajan hirupna digempur didinya boga kawani di dieu teu boga kasieun didinya nangtangnya di dieu ge nangtung wawuh mah kudu
deket teuing ulah, deket jeung urang ngomongkeun batur, deket jeung batur ngomongkeun urang. Paladageun.